kudu menu kieu wae nu dahar ngeunah teh nya guys, urang mah teu ngarti da teuing kunaonnya ti leutik jiga namanya faktorna teh. Sok we kita tinggalinya pokona mun orang Sunda dina tudung sajina teh geus pasti aya asin aya sambal moal kaliwat eta mah. Lamun menu kieu teh urang mah keur soranganeun soalna salaki jeung budak mah geus pasti beda menuna jeung urang. Fitna teh nya berita urang ayeuna keur lobana teh berita perselingkuhan eta pilot jeung pramugari teh geuning saha di urang teu wauh eta teh nya sok aya we tapi dina feed urang teh. Tapi nahanya kalobaan anu salingkuh teh kalobaan ya mahnya awewena teh leuwih goreng daripada pamajikan anu mimiti guys, urang mah sok heran padahal neangan naon deui kitu geus boga pamajikan geulis mah geus ceuk urang mah nya. Tapi nya eta mah meureun kebenaran we lalakina nurus tunjungnya. Da teu kabeh lalaki kitu, lalaki ge loba anu bager mah guys, anu menghargai wanita bener-bener teh loba tong salahnya. Jadi tong hariwang masih kena aya lalaki baik-baik teh. Komo ganteng juga Oppa Lee Min Ho atau juga Gong Yoo kitunya geus pasti we daeknya pasti nama urang keukeuh daek itu keukeuh embung gitu. Ngan teuing ya lamun Lee Min Ho atau Gong Yoo disuguhan asin peda jeung sambal di peuteuyan kieu daekeun moalnya kira-kira di dahar moalnya jiga nama moal meureunanya.